Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal khaufu minal audi nu jadi alasan kahiji jalmi tina tobat tina alim tobat tina teu tobat nya tina teu tobat nu kapengker sabab urang masih keneh boga kayakinan bahwa cenanya urang mah hayang balik deui engke mah kana tobat itu balik deui wala asbutu ala taubati moal tetep nungtuna nama tobat teh balik deui ka dosa balik deui ka dosa tah kitu manalah cenah kuring mah moal waga tobat teh da basi urang balik deui engkena tas tobat teh eta jadi alasan kana teu tobat padahal eta teh termasuk tipuan setan nya beuting moal balik deui nya geus tobat teh langsung maot nya ataukah hidup ada pangrasa ka Gusti Allah maka tidak ada alasan kanggo henteu tobat nya oleh karena sieun balik deui nya ek balik deui kitu wa amal haub adapun sieun ieu mah sieun balik deui mereka sieun tadi mah apalnya geus tobat teh pasti balik deui lah urang mah nya balik deui aduh atuh komo loba babaturan nu ngajak nu nyampeur keur pemuda keneh nya kitu aya resep kana pongdut aduh nyarek tobat mau sudah nama urang tobat kumaha da pasti ke babaturan nyampeur deui urang meureun milu deui ayeuna teh meureun kumaha jeung babaturan da kitu tetep we kudu tobatna nya bating moal balik deui nah ieu mah lain aya rasa sieun teh balik deui nya pangna urang teu daek tobat teh dengan alasan sieun balik deui kana dosa sieun balikna dosa urang era cenah meureun geus tobat ngadon balik deui nah aya perasaan gitu sieun balik deui tah kumaha kira-kirana tah lamun dina hate urang aya perasaan ketika tos tobat teh aya sieun balik deui tuh kitu nah fa ammal khaufu minal audi adapunnya aya rasa sieun balik deui kana dosa sabada tobat nah mangka kawajiban hiji hamba nu tobat nya eta fa'alai kal azbu wasidku kudu azaman kuat bae jeung nu bener gitu kudu aya zaman anu kuat nya jeung bener azamanana tah kitu bener azamanana nya dina sieun balik deuna tuh kitu eta kewajiban urang mah al azmu ngazam anu pasti ngamaksud anu bener deui dina masalah sieun balik deuna tuh azam we ku urang azamna azam moal balik deui nah azam moal balik deui jeung sing bener kitu eta azamanna teh moal balik deui nah kitu kewajiban urang mah sakitu kituna kewajiban urang kituna
Nah, setelah urang ngazam moal balik deui. Bener ngazam nak moal balik deui. Nah, wa alaihil itmam. Allah ge bakal nyampurnakeun kana azaman urang. Bakal nyampurnakeun azaman urang. Tak gitu kan eta bagian Gusti Allah eta mah. Bagian Allah eta mah nya. Ketika orang patos ngamaksud moal balik deui, bener ngamaksud moal balik deui nah eta kajeban urang. Nah, kaditu nama bagian Allah nyampurnakeun tujuanana mah. Tujuanana nyampurnakeun tujuan tadi azaman tadi bagian Allah eta mah. Fa in atamma fadakal maksudu. Memang lamun Allah nyampurnakeun kana azaman urang nu tadi, nah maka eta memang dituju tina karunia Allah. Ya, tujuan urang nu tobat setelah ngazam moal balik deui ka dosa, bener dina ngazam balik deuna. Leres ka ditu namanya ku Gusti Allah dikarsakeun teu balik deui. Teu balik deui. Nya nu nyampur loba. Nya tatangga sarua da jawala. Ieu urang mah henteu. Aduh alhamdulillah teu ngaliuk-liuk acan. Teu ngaliuk-liuk acan. Alhamdulillah. Eta fadzakal maksud min fadli. Eta pisan nu dimaksud tina karunia Allah teh. Nya eta naon? Nyampurnakeun pamaksudan. Nya dina rangka moal balik deui kana dosa. Duh alhamdulillah eta mah. Alhamdulillah. Nya. Alah boro-boro teuing nya geus ngajam anu sabenerna moal balik deui. Da eta asa rabong. Babaturan nyampur geura urang, aduh bararingungna. Ari teu indi teu babaturan ceuk urang. Nungtungna mah berangkat deui wae nongton deui. Taku amun kitu nya, jadi Allah teu nyampurnakeun maksudna urang. Wa lam yutimma faqad gufirat dunubuk asalipah. Lamun memang Allah teu nyampurnakeun pamaksudan urang, tujuan urang nyata moal balik deui, tapi ternyata balik deui, nah mangka nya dosa anjeun nu kalewat geus dihampura tuh. Dosa anjeun nu geus kalewat geus dihampura ku Allah. Nya, dengan azaman tadi sababna kuluha kabeh bahkan dihampura dosa. Wa takhallas tamina anjeun geus salamet ti eta dosa. Wa tatoharta anjeun geus bebersih ti dosa nu tadi. Nah, walaisa alaika illa hadadan bulladzi ahdastahu al-ana. Pikeun anjeun eueuh dosa sama sekali kecuali dosa nu didamel harita keneh, nu didamel harita. Kecuali dosa nu dipidamel harita, nu balik deuna eta. Ya, nu balik deuna eta gitu. Nu wesa ngos nu bisa lewat mah diampura. Kecuali dosa nu eta we nu balik deui harita gitu. Nah, kadon tobat deui. Kadon tobat deui we. Nya, eta teu mempermainkeun Gusti Allah. Henteu. Da tadi mah geus bener tujuanna oge. Bener balik deui, geus bener. Sungguh-sungguh geus balik deui bener. Ngan Allah henteu masihan karuniana. Gitu. Akhirnya ternyata kembali dengan dosa. Nya nu eta we dosa nu eta nu anyar. Nu tadi mah geus seep. Wa hadza huwa ribun azim. Ta ari ieu dihampura dosa nu geus kaliwat sadayana merupakan keuntungan anu sangat-sangat agung. Faidah anu sangat agungnya nu ageung. Fala yamna'uka haful audi ani taubati. Mangka pepeujeuhnya ulah mataknya halang ka anjeun sieun balik deui nya tina tobat. Ulah nepikeun ka teu tobat ceuk urang mah dengan alasan sieun balik deui ka dosa. Ulah der we tobat balik deui kumaha engke we da can karuhan ieu engke mah. Ngan azaman sing pasti. Nya. Ulah nepikeun ka teu tobat dengan alasan sieun balik ka dosa can karuhan ka sieun berarti moal aya. Fa inna kamina taubati abadan baina ihdal husnayani.
sabab anjeun nya tina tobat dina salawasna aya di antara dua kebaikan. Nya ceuk urang mah di mana-mana urang tobat mah eta teh nya urang teh salawasna moal lepas tina salah satu dua kebaikan. Tuh gitu setiap tobat orang mendapatkan salah satu dua kebaikan. Nuti payun tadi dua kebaikan tadi naon? Nyaeta hiji karunia Allah leros teu balik deui ka dosa. Nya atau nyatai karunia kana eta balik deui tapi tetap nah kalusanana urang diampura dosa misalnya mah. Nya dosa anu ieu wungkul anu nya can ditobatan boga hiji nu eta nu salawat geus imut ya ya dosa ngan hiji nu eta tuh nya nu eta we hiji dosana eta salah satu dua kebaikan nya memang mendapat karunia Allah teu balik deui sama sekali ataukah balik deui ka dosa nya tapi tetep urang geus diampura usah lewat mah cuma dosa nu eta we nya hiji cuma gaduh hiji udah umur kesekian tahun bertolong teh dosa tapi tobat habis nya dosa ieu anu ieu we geus nu poe ayeuna nu poe ayeuna anu can ditobatan da kituna urang bersih nya bagaikan bayi anu nembela ieu teh dosa bersih nya dosa deui ayeuna we kala ayeuna aduh nah wallahu waliyut taufiq wal hidayah memang Allah anu ngatur taufik jeung hidayah mah nya Allah wungkul ngatur eta nah nya aduh nya dosa teh cenanya Imam Ghazali ngabagi dosa teh kana dua bagian. Hiji aya dosa alit nya shaghair dua kabair. Yang Ghazali tah sanes ngabagi dua. Walaupun memang para ulama ihtilaf dina masalah dzunub ieu. Nah, cuma Imam Ghazali menetapkan bahwa dosa mah ya sekian banyak dosa. Nah, eta sebetulna cuma terbagi dua bagian. Hiji aya shaghair dosa kecil, dua kabair dosa ageung. Nah, nemukeun pendapat yang lain mah dosa malah eueuh leutik eueuh gede. La shagirata wala kabirata. Eueuh leutik gede. Nya atuh kumaha? Eueuh gede. Leutik wungkul atau gede wungkul tengah-tengah. Nya ketika dosa teu aya nu leutik nu gede atuh naon bukti? Nah, nemutkeun ieu ya qail nu ieu. Bal kullu mukhalafatillah fa kabirah tuh. Setiap nyulayaan Allah eta teh dosa besar. Nya. Lamun saur Imam Ghazali dikatakan dosa kecil, ceuk eta mah dosa besar we. Tosan tenan saur Imam Ghazali dosa ageung ceuk anyana ge ageung. Ya, karena pendapatna dasarna setiap nyulayaan ka Allah eta dipandang dosa gede. Ningalina kana nyulayaan Allahna. Teu ningali hakikat dosana tapi ningali hakikat nu didosaanana. Nu didosaan teh Allah. Oleh karena nu didosaan Allah, ya tuh taya gede-gede we kabeh oge dosa ka Allah mah. Cenah kitu. Nah, kumaha penilaian umum tentang dua pendapat ieu? Penilaian umum tentang dua pendapat masalah dosa aya alit jeung ageung, jeung anu teu aya teu alit teu ageung gitu. Nah, eta pendapat nu kadua nu nyebutkeun dosa eueuh nu leutik eueuh nu gede, tapi kabeh setiap nyulayan ka Allah mah dibandang dosa gede,
Nah, ieu pendapatna dhaif. Nya, dhaif eta teh. Ti mana dalilna dipandang dhaif? Dawuh Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Tuh nya. Aya bahasa inta jetanibu kaba'ira ma tunhauna anu. Lamun aranya ngajauhan nya dosa-dosa nu gede nu dilarang. Tuh, nukaffir ankum sayiatikum. Hiji jalma ninggalkeun dosa-dosa gede. Nu gede mah teu aya we tinggalkeun. Aya nu leutik mah gitu. Nu gede mah eueuh, aya nu leutik mah. Nah, ku ngantunkeun dosa-dosa ageung dengan sebatas ngantunkeun dosa-dosa ageung, mangka nukaffir ankum sayiatikum. Tuh, sayiat dosa alit. Mangka kaula saur Allah ngiparatan kana dosa-dosa nya aranjeun. Maksudna mah dosa leutik berarti eta teh. Sayiah teh kawonan. Dosa leutik maksudna. Nah, tina ayat ieu dipahami nya Imam Ghazali sareng sanesna bahwa dosa jelas terbagi dua, aya kabair, aya sayiat. Nya sayiat teh ditafsirkeun ku sogoir. Tuh kitu. Nya. Ditambah dawa Allah deui alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wal illal lamam. Tuh nya. Lama dosa kecil eta teh. Nya, jadi jelas Imam Ghazali nyebatkeun dosa terbagi dua teh nya aya referensina. Nembe ayat nu eta 2. Nya, cuma ulama itilaf deui dosa nu agung teh dosa naon? Yang termasuk dosa besar teh naon bae atuh? Nah, yaitu anu dengan meninggalkan dosa besar matak dihampura dosa leutik. Lain tobat lain, nah mah dihampura we. Dengan meninggalkan dosa besar dihampura dosa leutik. Aduh, alhamdulillahnya tanya. Itu. Nah, dosa gede teh naon wae ya teh dosa gede teh. Hanya dosa gede. Ulama, sahabat, tabi'innya ihtilaf tentang dosa besar yang dikatakan dosa besar. Yang dikatakan dosa besar. Ya, ulama, sahabatnya tabi'in ihtilaf. Gitu. Upami numutkeun hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Asma al-kabair teh dosa gede. Hiji al-isyraku billah ngamusyrikeun Allah. Tuh, 2 uququl walidain nya nganyeri mensakiti indung bapa. Duh eta dosa gede nya. Nganyerikeun ka indung bapa. Wa qatlun nafsi membunuh jiwa. Wal yaminul ghamus nya sumpah anu gedebul sumpah bohong. Ya. Ayo kemudian nu neuleumkeun. Sumpah nu neuleumkeun kana neraka ngajaman nu sumpahna. Musa profesor yang minul gomus. Sumpah anu matak neuleumkeun kana neraka ka jaman nu sumpahna. Sebut we sumpah nu bohong. Ya. Itu eta dosa besar cenah. Saurnya riwayat Abdullah bin Amr bin As. Nah gitu. Nemu pendapat lain dina kaistilafan ieu dimulai 4 cenah sampai 7 sampai 9 sampai 11. Bahkan leuwih gitu. Nya. Elu ngetang 4 nu tadi banyak akabair, isyrak billah, uququl walidain 2, terus qatun nafsi nya 4 yamil qamus 4 tah. Nah, nu sanes berpendapat dari mulai 4 nu nembe ditambah sampai 7 sampai 9 sampai 11
bahkan fama fauqa dzalik. Aya deui leuwih ti 11. Tuh nya. Ibnu Mas'ud berpendapatnya, Ibnu Mas'ud dia al-kabair teh opat sarua, hiji al-isyraku billah. Dua al-ya'su min rauhillah tuh. Putus harapan, putus asa tina rahmat Allah. Orang mah dosa gede ke mah dia piraku dihampura, meureun moal ngampura Allah ka urang mah, tahulah. Nya, sejarahna panjang eta aya pannya jamin kitu. Urang meureun moal dihampura ku Allah dosa teh geus loba teuing. Eta ngaranna putus min rahmatillah, al ya'su min rahmatillah tuh. Dengan ya'su min rahmatillah na geus jadi dosa. Kurma tadi teh doraka teh lobanya. Ditambah deui putus harapan tina rahmat Allah. Nya. Termasuk dosa besar cenah. Ibnu Mas'ud mah teh. Dua, wal kunutu min rahmatillah. Nya pegat eta putus harapannya. Gitu. Frustasi Ima kunut penggat mengatakan sorangan ti rahmatillah anggeus Allah mangarahmati orang. Sageung kalajengan wal amnu min makrillahi ta'ala, ngarasa aman tina tipu daya Allah. Nya dosa terus-terusan, wah Allah maleutan hampura ieu, aman we nya. Ta eta padahal buah teuing teh kumaha. Jadi ngarasa aman dirinya tina tipu daya Allah, tina benduna Allah. Aman we. Nah dengan perasaan aman diri tina tipu daya Allah sehingga ngajurung kana dirinya enak-enakannya dosa. Bebas we. Duh, padahal kudu sieun berarti urang tas dosa teh langsung ditina ku Allah. Nah eta ngarasa aman tina makrillahi ta'ala saur Ibnu Mas'ud termasuk dosa besar. Ibnu Umar janggepkeun 7 dosa gede teh cenanya hiji musyrik ka Allah, 2 qadful muhsanati nuduh istri anu terjaga dirina, nya nu keseharian katingali jama bersih, nya teu bisa antri ya bisa antri nya bisa antri boro-boro ka imah. Tak kitu terjaga ngadon dituding zina. Tuh sageung tah qatlun nafsi al-mu'minah, nya ngabunuh jiwa raga nu iman. Nya lumpat tina barisan perang. Sihir termasuk besar cenah sihir yo. Waklur riba, yang riba, wah geus nyaliara riba. Nyaliara riba. Nya geus setiap dapur meureun riba teh. Geus setiap dapur riba. Aduh kumaha teuing nya. Waklu mal yatim malangka, dahar barang yatim malangkanya, tapi aklu riba masih gana ada balatak. Nah, gitu tinu 7 ieu nya anu seueur mah berarti aklu riba ya. Israk billah ada henteu, teu israk billah. Qadbul musanati langka. Qatlun nafsi minna oge sameureun langka. Nya firol minazabi teu perangna oge. Sihir bisa wae mungkinnya. Sihir lah, nihir batur, batur maju hidupnya loba kayunya dituar aja gitu. Sihir mah gitu, sihir batur maju, dog orang tuh bang tuar gitu eta kagok. Nah eta sihir akibatnya tina eta, tina hasud dari sihir biasa gitu. Ya, tina hasud, tuar gitu itulah cenah mita rapi. Padahal masing dipayahan ke mana dengan sihir, da mau tak pindah ya beunghar ka manehanana. Moal hayo, sugan nu beunghar kurang disihir we nya hek pae. Pindah kira-kira beunghar mah moal. Tukang sihir moal aya nu waras ieu moal. Nya dong hasud moal maju cung hasud mah. Tinggal jangan hasud. Mal waras nu hasud mah. Moal Allah ya hasud la yazud bahasa nama. Moal nu hasud mah terus gitu ya.
Mas dukun lintu awakna. Tukang sihir mah. Tinggal ya tukang sihir atau kira. Kali itu lah ada moa tuh. Moa. Yang mana dosa besar sihir teh. Dosa besar sihir. Sihir. Aklu malil riba ta eta. Duh, aklu riba ya Allah riba. Ya. Kurang cenanya ayeuna ketika seriba ayeuna mere batur duit tari lah. Tari mah bae cenah orang buat tinggal dina riba. Termasuk pemberian pemerintah itilaf ulama. Pemberian pemerintah itilaf ulamanya. Ngancek rojana mah tari mah bae. Ya, tanya bae sabab dia pemerintah anu halal anu haram. Nah, Allah cenanya masih andis ka urang teh nu halal jeung urang. Allah masih rezeki ka urang teh nu halal jeung urang. Pemerintah campur aduk anu halal nu haramna. Urang dibere ya, tarima bae cenanya. Sabab nu katarima ku urang mah halal eta teh jeung urang. Kecuali mah apal tinu haramna, eta teh meunang. Ya apal tinu haram teh ulah eta. Nu campur aduk mah da halal aya haram aya, nyaek be tarima. Cenah ceuk urang waroknya, warok mah gitu. Ceuk warok ge da warok nomor ka eta teh masuk warok keneh. Mung warok anu paling tinggi mah jelas tong ditarima. Nya. Dak mayaribuk ila malayaribuk. Tinggalkeun anu kira-kira ragu, muruk kanu teu ragu. Eta warok nu tinggi mantos. Nah nya. Nah kitu nya ketika seueur riba tapi da seueur nu halalna, usaha nu halalna. Kurang dibere nya alhamdulillah we lah tari. Kecuali mun bari jandak waro anu maksimal. Nah kitu cenanya. Wa ammal khuruj anidunub wa tahalus minha fa'lam anna dunuba fi jumlah salah tuaksam. Adapun kaluar tina dosa, nya kaluar tina dosa, lepas tina dosa. Nya bersih tina dosa. Nah, maka sing terang cenanya dosa teh secara jumlah nama. Nah, secara global nak gitu. Ayat 3 bagian. Secara globalitas nama dosa teh 3 bagian. Hiji tarku wajibatillahi ngantunkeun kawajiban Allah entos diwajibkeun ka anjeun. Nya eta hiji tah. Ngantunkeun kawajiban Allah entos diwajibkeun ka anjeun. Dosa eta teh tos kantenna. Da mukhalafah. Ya, nyulayaan Allah. Nyulayaan Allah termasuk na mukhalafah eta teh. Lamun ceuk pendapat nu tadi mukhalafah termasuk na dosa besar pokona nama. Ngantungkeun dosa bener dosa besar. Ya. Dosa besar. Ya kitu. Naon bae contona salat eta mah salat yang waktu. Aduh, salat yang waktu teh ayeuna nya bulan Isra itu ya, bulan Isra Mi'raj. Ya, itu hari jadina salat nama yo. Aduh. Semarak di mana-mana enggak ulamanya para jangan balik tentang salat. Hari beres mati Rajaban tuh salat, deui itu salat. Rajaban bek kaya satu. Atuh sebutin teu. Tas Rajaban salat subuhan teu. Coba Rajaban lagi make segala macam di pidorakaeun. Aing mah teuing sagala pisan. Rajaban pidorakaeun teuing. Cek orang mah eta teh nyatuna naonan aya gituanan. Tapi beda karesep. Beda karesep, beda kabeuki. Nya.
rajaban ngaji ari berenangna manuk itu organ tunggal. Diselangi dengan organ tunggal. Salawat ieu bahasana ge justru penghinaan solawat. Solawat organ teh tadi penghinaan solawat sebenarnya nama. Leres teh nya jabaya Qur'anan deui. Rabbanatina wala lipatan dosa tuh nya mana sih manfaatna eta lain ngaji ieu doraka ngan ceuk anu rezepan da teu doraka deui mah shalawat ieu nu dibacarakeunnya pugu justru itu penghinaan ihana terhadap sholawat. Sholawat make nu kitu ihana ala sholawat. Wah cenah kuring adalah dalil mah aya bae atuh da judi kebogaan dalil. Nya juri kebogaan dalil. Ya dalil ieu muhun dalilna nya. Nah dalil sok resep kitu bae. Nya nu resep aya dalilna, nu ngewa aya dalilna. Ngan kira-kira dalil anu bener nu mana gitu. Apakah ada nu resep atau anu teu resepeun? Nya atau nu paling dekat mah dalil nu teresep. Nu teresep mah dalilan, teu resep ieu teu meunang alasan eta paling kuat cing kuring mah. Nya, pangna kuat. Nya kapan ari henteu mah tak doraka. Ari henteu mah andaikan pamana teh meunang, dah henteu ieu urang mah nya. Ari henteu mah kapan anggar henteu ieu. Beda lamun anu ngalakonan. Nu ngalakonan saruhan bener jeung henteu dilakonnya tuh terjadi dosa da geus dilakonan. Nu henteu mah geus bebas tina henteu pan. Nya, juga ajengan terua, juga ajengan terua. Beda zaman. Aduh, teuing di alam air, nya, di alam air. Cenah urang mah terpaksa lah kumaha deui teh aya kudu indit mah. Yo, teuing sugat deui lain teh kitu, kumaha dia tuduh. Lah hate we wungkul, tak eta namina ada iman. Teresep aya hate ulah resep padanya. Ngan baga kumaha atuh da aya kudu mimpi ut nya balik mah dina japadi areut. Nya nu ceuk nu kuat iman mah kudu lumpat sabenerna mah. Mun urang ewa lumpat atuh sing wae. Nah, pertimbangan-pertimbangan nu lainna nya pada akhirna mah lemah hayat iman we. Cicing we nu teu. Ta eta nya. Salat ngaji kan gitu. Da cukuring mah teh kajanting lagu-lagu biasa we, ulah ting make ayak make organ. Ulah ting sholawat. Mitu doraka teh 2 kali. Doraka teh 2 kali. Atau ya sholawat doraka 2 kali hiji karena make organnya. Kadua panggilan sholawat 2 kali kan 2 lipat dosana. Ai make organ mah tuh lagu naon we nu pararuguh lah nu akur jeung organ gitu. Nya leuheung meureun teh 2 kali dosa leuheung teh 2 kali dosana. Masa asa islami ada gitu. Nah, islami Islam teh kita ngorgan. Min salat. Ausaumin. Tak geus teu payu ngomong gitu. Geus teu payu ieu bener teu payu ngomong gitu. Au kafaratin atau kifarat, teu kifarat. Au geus sadayana. Nah, ketika aya dosa terjadi nu sapertos kitu ngantunkeun wajibatillah kumaha sikap urang nu ngantunkeun fatak dia ma'am kana kaminda kodoan nya kodoan atuh sok sabisa-bisa mah teh urang kodoan sabisa-bisa man urang apal kodoan andaikan baheula teh urang teh cenah salat sabaraha kali nu henteu ingetlah anu sok anu inget pakodoan nu teu inget badak teu inget rana oge nu apal we nu yakin da ulah kodo nu teu puguh mah awan kodo we cenanya ngodoanan bisi ai ulah bisi kodo kudu puguh bisi bareta urang tinggal bisi ngaranna oge can karuhan nu yakin kodo nu teu yakin ulah teu dikodoan teu meunang kada kodo teu paruguh
Tama imaam kana ka nu orang apal nya teliti heula mana kira-kira tah nu orang apal yakin oh geus saudara nu teu apal geus we wasani dunubun bainaka kadua dosa teh aya dosa antara urang jeung antawis Allah Subhanahu wa taala nya tadi mah ngantunkeun kewajiban ieu mah dosa di antara urang jeung antawis Allah nya kasyurbil khamri tuh kitu wadarbil mazamir tuh aya di mazamirnya nenggul sulingnya tadi tunggulan suling ditiup itu nya syurbil khamr darbil mazamir nya niup suling jeung sabangsa nawe alatul malahi nya alatul malahi tuh di ayat nasrahna oge Syekh Islam na kitab Al-Fatih nu dimaksud darbul mazamir niup suling teh nya sebetulna mah nya eta maya umumin alatil malahi umum we alat malahi nu matak nganggurkeun ka Gusti Allah anu matak ngageduk kana hate masihna hadroh ge anu laguna lagu pongdut mentong dipake hadroh santri ngahadroh bae nya lah ayeuna ieu ge kitu ge beda-beda indus jeung henteu laguna lagu reog mah jeung pongdut sarua bae teh naon bedana nya alat anu matak menggetarkan hati tau nu matak naon teu ngaran teh nya nu blang bing-bleng teh gitu eta nya ulah doraka lah nya ulah ieu alasanna da ieu mah cenah lah udah ieu mah da ieu mah marawis nya marawis ngaranna anu ditepakna segala macam aya teh sarua bae mun beda judulna bungkul nya marawis we asa bener nya ai sarua wae nu eusina sarua mah ya wah bermacam-macam alatna teh eta oge nah dosa angger dosa tuh min alatil malahi aya hadisnya duka masalah sojeng namal hadis da urang manyeurkeun hadis uji nabi terek koreksi masalah hadis aya banyak hadis man istama'a alatal malahi jamin ngupingkeun alat malahi di dunia ayeuna ngahaja dikupingkeun istama ngahaja pan istama mah ngahaja ngupingkeun beda jeung ka kuping kas urangnya disuguhan malahi kerajaban disuguhan organ atur kumaha teu ngahajakeun tah mah dibaju entah di ka mana henteu urang mah tah eta beda masalahnya ieu mah istama amang ngahaja ngupingkeun lain ka kuping lain nya nah ngupingkeun ngahaja fi dunya ayeuna lam yasma qiraata ahli jannati qiraata qurra'i ahli jannah isukan moal ngupingnya kana babacaan qurra ahli surga waduh walaupun ka surga mangka manguping para kori-kori surga isukan kori surga ieu ge enak kori dunya ge nya komo di ayat kori ayat wah tanu ngupingkeun ayeuna mah nguping walaupun ka surga nya ka surga pan teh ye ngan moal nguping qiraat alis jannah nya Nabi Yusuf isukan teh kori teh nya kori wah ya kori dunia tuh internasional Nabi Yusuf Gusti Muhammad isukan ten kori aduh urang ayeuna ka Gusti Nabi teh ngupingnya teu ningali teh nguping sawanten isukanna bakal nguping qiraatna Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam aduh kori di surga Nabi Yusuf teh nya kori ya kori akhirat kori akhirat tanu ayeuna sok ngupingkeun kitu mah geus lah geus waklir riba nuang riba tuh eta dosa bayana ka Allah eta antara urang jeung antara bisa Allah
Jeung sabangsana we kumaha carana urang tah mun kitu patandamu ala zalik sing kaduhung nya sing nalangsa sing hanjaka urang do minum arak dah billah ngadon nenggel suling sing kaduhung sing nalangsa terus kitu kumaha watwatin qalbaka ala tarkil audi imla misliha sing paheut hate ceu urang mah nya kana moal balik deui kana bangsa nu kitu moal sareng bangsa apa nya urang kapantayeuna nganu niup suling wungkul nya lain berarti ngantukeun niup suling wungkul tah jeung nu sajana geus kantunkeun ketika orang tobat tina pedah tos niup suling nya terus ngajam dina hate moal balik deui teh moal balik minum niup suling jeung bangsa nu eta nya jeung darbukana jeung segala macam nawe tinggalkeun kabeh darbuka jeung nanti nu geus jadi teh beuleut teh nah basna eta tempat ngageundeurkeun wana basanya nah tinggalkeun kabeh nya ila misliha wasalisu dunubun bainaka bainal ibad tilu dosa antara anjeun jeung hamba tah ieu jeung sasama ieu nya dosa jeung antara urang tanu ieu askal wa asab lebih sulit pan lebih sulit kapan ka Allah makatun urangna ninggalkeun eureun nya tinggalkeun kaduhung nalangsa ngajam balik geus sakitu nya tinggalkeun ceu urang mah eureun sing kaduhung nalangsa jakal terus ngajang sebenarnya geus sakitu dapat Allah mah gampang tapi lamun jeung jalma sulit jeung jalma mah nya kudu ingkik jeung jalma tuh gitu mana askal wa as'ab itu lebih sulit ya, karena seueur matolibna ya seueur harus ditempuhna eta teh nah dosa patara jeung hamba qad takunu fil mali kadang-kadang dina harta nyana kata batur tepira padahal dan nu batur nu batur mah sekali orang harta orang lain harta orang lain we nya ek tobat balikeun deui ka ditu mapin nafsi dina jiwa dina kehormatan nya kehormatan ngomongkeun gibah nya kehormatan gibah contohna nu gibah berat mun urang ngagibah batur lain lamun remen nya ek minta hampurana ek tobat aduh kudu sumping ngadeus abdi teh aduh ek mah sanggup moal kira-kira berat atuh berat urang kudu ngahajak ke datang ka ditu mau sangkaruhan ditarima deui ku jalma tapi ka Allah mah kan gampil nah eta wafil hurmah wafiddin sadina agama wafiddin din agama famakana fil mali wajib alikan tarudahnya dosa masalah harta wajib dibalikeun in amkana kalamun bisa lamun bisa masa bisa balikeun deui harta bana urang harta bana batur urang di sana balikeun maamkanaka nu mampu urang ngabalikeun anak balikeun ca urang tah kitu balikeun kasahanya kana bogaan balikeun bogana aduh eta nya lang urang maling naon be eta balikeun itu maling duitnya balikeun teuy alhamdulillah salamet euy urang maling teu katewaknya salamet salamet alamat tapi rek tobat wayahna balikeun deui ka ditu ka bumina nah alah teuy nya kumaha eta kudu ngabalikeun era ngabalikeun deui Pain ada tandalik lamun teu bisa ngabalikeun
naon ela teu bisa li adamin kana eueuh aduh tobat nyaek ti watina maling dah geus eueuh harta bandana nya kitu geus eueuh ek ngamalikeun naon atuh eueuh eueuh harta bandana atau jadi fakir urangna nu maling masuk urang teh batas tahil lah itu nyugun hal nawe naman abdi kapung tahun 2000 sabaraha 2001 abdi teh nya itu meureun mah oge emutnya gitu kapungkur kapan mang teu tah hayamnya itu teh tah hayam teh kukuring tah hayam teh kukuring ye ayeuna kuring tobat ka Gusti Allah nya kadahna mah abdi teh ka dieu nyanak hayam gantosan kapungkur tapi abdi teu aya hayamna teu gaduh jeung ngagaleuna oge nyugun halalna we nya mamang paingan aing bareul teh teh ku sia nya meureun baling-baling gitu tapi moal kita insyaallah moal yakin eta nu dipentah halalna bakal itu karena ningali sikap berarti meureun jama bener hade gitu nya walaupun nya panginten masing ageng ge jutaan sigana dengan kejujuran bakal aya bebas atuh berarti jamaah ada ya geus atuh meureun manglah geus eueuh mah ulah dewe mohon adi tobat ayeuna puguh mah baik teh fa in ajata andalika lamun teu mampu deui nya teu mampu deui apes ti nu eta pangapes li gaibatir rajul teu aya pamegatna baheula urang mading teh ti kampung ieu imah ge nu eta diinget kene atuh ngantos teu aya jamina ngalis cenah ka mana duka teu aya kabar-kabarna ieu urang kumaha rek ngabalikeun hayam eueuh jawana ataukah memang geus maot ieu nya bari urang kongan lamun sodakoh nyodakohan teh eta pamaget sok sodakohan mun urang baheula maling 10 juta sodakoh geus gaganti urang bareto ieu nya hitung-hitung nganterkeun ngabalikeun duit nu kurang bae paling aya jam geus eueuh sok sodakoh 10 juta nyodakohan nu kurang baheula dipaling hartana boro-boro nih pan eueuh jamana eueuh geus maot ek nyodakohan eueuh disarua fa illam yumkin fa alaika bi taksiri hasanatik lamun teu mampu deui wae sok nyeueurkeun kasayan we nya nyeueurna sok sing loba salat sing loba naon we sok nya kitu kembali Gusti Allah bitadarru dengan DP rendah diri ayat dia mudah-mudahan Gusti supados Allah ngaridokeun kaeta jamin nu dipaling nya ti anjeun mudah-mudahan ya Kang Zaid nu ka abdi kapungkur dicanak hayamna teh nya mika ridho we engke ka abdi teh ngabebaskeun di akhirat kitu we nya kitu-kitu kayak bisa ngaridokeun gantian ku salat isukan teh nya salat urang teh jeung sabangsana dipake ngagantian nya ngagantian hayam nu dipaling dan bogana teu ridoeun moal kuring lah mangaridokeun urang butuh kaalusan isukan teh kitu nya wayahna kaalusan nu maling nya bakal dibikeun kalau dipaling wa amma makana nah eta nya tilu berarti nya gitu dosa teh tilu bagian nya ketika tobatna tah dengan 3 cara tadi